sugan ewenya ho cik atuh pang nengankeun pananyaan nu halus we Selain penanyaan orang pinter maksudna ka dinya lah sekolahnya ke di Kairo Surbanistan pan aing geus ngalaman aing di Libanon baheula Libanon Cianjur ngidul lain Cidaun terus kalandeuh nu rek ka laut kidul gigiran rumah Pak Eman eta percis Pak Eman teh kene tantenya teuing nomor WA geus teu aktif kuing teh zaman baheula teh pas SD kene eta teh tah SD kene teh bade gulna mantap ampun manyanya murid awewe rokna dibuka eta teh ngaranna naon cenah teuing tapi orang mah majuri gimana jelema teh kum Wahyu iki asli Wahyu iki biru iki ayo manes tapi we ieu mah konengan we kela ayo manes lah duduk mas yang tadi teh asup ieu dikunci we ka tukang kan teh dikunci molongo aing teh butkeun salam nu ngajawab asup we aing teh we panai bini aing teh ka mana Sri di imana si RT jeung pamajikanana ngurus arisan duduk mas gitu tamu teh kita diuk heula tamu kunaha deui aku iki tamu sopan suku aing ende cina ieu kolong we saya tempat ayo awas iya we adiukeun we rokok aing eta teh kopi aing huyup mas habis mas alhamdulillah udut deh rokok aing ya ayang itu aja beureuh bulan deui we kau udah mau ya penting si RW canda bisa pakai gitu yang nanu eta tadi nama nanu eta ngomong we ngagawean aing gitu
ulin we aing teh aing tas ngojek carana teh. Ulin teh bawa jeruk sate apa-apa ngono. Jeruk. Iki apa jeruk Rokok. iki? Kopi tuh aing kudu kurang kumaha. Ki jeruk kok enti, ki rokokku, ki kopiku, Sri sing gawe. Beuteung nyaho da geus aya di dinya. Berarti nu aku iki. Meureun. Iki lho sapa sing ngundang dia ya. Ngono ae kaya Rokok deui teu ikhlasnya. Seueun kemana-mana baju aing bolong. Iya. Nyengede ya kan. Duwe warga kaya ngene iki kaya gak kena stroke apa piye iki kemarin. Aing oge boga RT gelo. Sopo? Si RT Hmm. manya yang jadi RW kudu make subscribe. Apa mas? Ngantuk mas. Siapa sih ngomong mas ya? RT sih ngomong. Kemarin nelpon enak teh. Ngomong ek nginjem subscribe. Gue teh. Kayak dikirimkeun ditungguan di saminggu teu datang-datang. Ditelepon kuing teh. Aing ngomongna teh. Ge heula kuing poho eta diinjem ku pamajikan. Keur naon teh ceng teh? Ngomong teh kerja arisan geura. Ya bener oge arisan make subscribe gitu we. Manehna ge cenah hayang jadi RW eta teh. Masuk akal. Erek minjem subscribe ke uing 3.000. Tapi yang mun maneh geus jadi YouTuber ngomongna teh gitu. Jadi YouTuber na kumaha? Manehna ge bari nginjem ke uing bohong kan sampai ka ayeuna. Lieur aing ngebandungan si RT. Cicing di imah di uber bae, di teleponan bae. Makana aing ka dieu. Naon? Iya mas ya. Sampean rene, nek nggo apa-apa aku males mas. RW ini ketika iki males. Iya toh mas. Teu imbasan eta. Bahasan ndi mas. Ya wis pokoknya ngono meh lah mas. Aduh, capek wae aing geus balik ke ngojek ya Allah. Menang ente. Menang sih. Menang naon? Aya sayur kacang, tumis toge, orek tempe. Pasti eta tirang ndak nu bogo ka aing eta teh baheulana. Nah, bogo ka aing nolak eta teh. Kan orang teh geus aya sisri, aya kadenya tante eta. Eueuh, Nya syukur eta. aing teh ieu lain tirang da lain saha di tempat ngojek aing, sok ngojek aing di tempat eta teh era. Pan aya di dinya teh aya rangda eta teh. Dengek Si heula. Susti eta namanya teh. Yo, barala tempat teh kuing dibersihan cukup teh. Nya, Nu boga teh meureun kapikiran karunya. Jaka di heula cenah ieu bawa teh jeung budak dengan sangu dahar di imah gitu. Aing mah geus teu mikiran rangda we. Lain Aing tirang da eta. mikiran we channel aing mah yang payu ku macarana we aing pusing. Nya kaya teh ku saurang kitu sapoe nu ningali teh we. Arieu aing mah we. Nya, mun kitu carana mah kudu aya nu bisa eta teh. Tah, bisa kumaha? Teh ini bisa kumaha ya? Heeh, aing kieu. Pokona mah kitu bae. Heeh, aing teh kieu we. Nanya ke RW sugan EW nya cik itu pang nengankeun pananyaan nu halus we Selain penanyaan we orang pinter ya. Maksudna ka dinya lah Sekolah nek di Kairo, Surbanistan, pan aing geus ngalaman aing di Libanon baheula. Lebanon, Cianjur ngidul. Lain, Cidaun teh, Cidaun terus ka Landeu. Nu rek ka laut kidul, Pikiran rumah Pak Eman. Eta percis. Pak Eman teh aya kene tante nya. Teuing, nomor WA na geus teu aktif kuing teh. Zaman baheula teh pas SD kene. Eta teh. Tah SD kene teh bade gulna minta ampun.
Manyanya murid awewe rokna dibuka aneh teh. Ngarana macam Hei, tapi orang mah gara-gara saya tahu orang teh. RW miluan karok tak itu. Orang namu kalau Yang jahat mah RW. lain orang mata ngilu bukaan. Pas masih eman buka, Ya, orang tapi- Tapi anu ternak kan RW, lain Pak Eman. Pak Eman cuma mamuka gelin. lain RW sarwana. anu ternak gitu. Lain sarwana eta teh. 11-12 we. Nya. Iya udut goreng pada mewe ah. Nah, Elman. Jadi bawa kuyin nya. Kumaha we? Cik tulungan aing we. Hayang ditulungan teh kudu aya syaratna itu. Naon tah? Sate 20 tusuk. Terus Jeung buah cangkirna 2 kilo. Jeung piscok anu di ditu nu pangeunahna eta di mamboknya. oh, ingat. Nya. Piscok lumer teh nya. Nya. Oh, Eta kudu aya. sabaraha bo? Kumaha carana? Aya bae. Gitu. Nya. We. Lamun eta nyusul kumaha we? Teu tiasa eta mah. Aduh, aing. Ayeuna kieu. Syarat nu saijina nemun eueuh Heeh. ngaruh eta teh Ngaruhna kumaha eta? tina kelancarana. Pokoknya mah we mun syaratna kira-kira nu gampang we ulah. Teu bisa, gak iso kudu enek kuwi. Nerene. Iki wong iki ruwet ingko. Tapi aing teh boga duit we. Tah. Aing jeung duit RW atuh. Pan keur lockdown ieu teh. Bank ge lockdown sama. Duit aing di bank seri tara keluar. Nya, Terus aing kudu kumaha? Aing lieur we. Jeung meuli beas ge eueuh, wur-wur jeung meuli sate. Nya eta akibat koroni. Coronanya. Cik nggak ada Kuduna solusi kieu. we. Kuduna kieu. Pan naon teh naon teh? Sate pan aya babaturan ngutang heula lah. Pan geus loba utang lain. Teruskeun bae utang nama. Buah cangkir teh neangan eta teh di Gunung Kidul tapi mana eta teh sampean Pak Herman kan loba ya 2 hektar. Heeh. Teuing nu bogana saha eta teh. Nu piscok mah tah nu piscok ieu. Nu panghesena ieu teh di Majalengka ngan aya hiji-hijina. Aya 2, hijina Eta mah mah gampang, we. tara buka we. Kumaha eta? Besok mah gampang. Eta mah CS aing we. Bang bager-bageurna ka aing. Tuh, we. mah. Ngan mikir ieu sate aing bingung teh we. Kumaha mun tusukna we heula? Tapi piscok bisa, piscok lumer teh. Besok mah bisa yakin. Tah mun satena kumaha eta teh? Tah heuh mun bitingna kumaha? Satena mah teh nyusul Geus, 20 tusuk. aing geus mun kitu carana mah. Ayeuna mah geus kieu bae. Dewek balik Heeh. nya. Geus mikiran sate heula. Piscok geus aya, buah cangkirna geus aya, geus mangan malin teh eman kana. Nya. Tah, dewek balik mikiran sate ieu. Nya. Mun geus aya, dia ka dieu bawa. Ku aing diantarkeun ka ditu. We. Kira-kira mas daging beurit tambaheun mah we. Teuing tah. Moal jeung namanya. Da sate mah kan penting makan daging we. Lamun sate Teuing itu teu ngomong ciri. gitu nah, teu ngomong. Sate naon tetenya. Aing ge baheula hayang jadi RW kayak kitu. Gitu aing kudu kitunya. Kudu. Iya berat ya. Nya berat. Saha aing utang geus ngelayar. Motor ge 2 bulan can bayar aing. Ka abang geus diteleponan bae. Diteleponan bae nya. Budak rek sakola can boga bajuna. Oh. Susu budak nu leutik teu kabeuli. Pan Mas kambing kamari, bae aing. didinya teh. Kamari pan aing merasa susu kucing.
Terusnya ada perasaan anak kucing ke KBR beakeun ku anak aing. Goblok berarti. Awe geus we aing balik gawe nya. Geus balik bae aya namanya. Kayak sate. Sate piscok jeung buahna we. Cengkir. Cengkir. Di Paeman loba Bisa aya buah malah. Sate aing kudu meunang. Paduli bukan balik ku aing sate. Yang sesuai aing balik gawe ya. Nya. Baik. Assalamualaikum we. Waalaikumsalam. Lewat endi deh? Ya ka dieu deui, Ya, wes. tempat asal we. Iya. Iki mongka bener lagi. Aduh. Kela Dewa di mana Dewa? Hah? Dewa di ini sopan. Gunung Kidul. Gunung Kidul. Mana duduknya gitu. Yang sopan duduknya sebelah sini. Nah, kan gitu. Hah? Dia jahat kamu mah gitu. Ya, aing jadi Kela. Aduh. Pos.